Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayaki kanca mitra sadaya, dulur miwah baraya simkuring di mana wae ayana. Anu kalaresan nuju manco di channel YouTube simkuring pun Nazarudin Azhar. Dina danget ieu urang tepang dina rubrik carpon atanapi carita pondok. Anu baris dipidangkeun dina danget ieu nyaeta carpon anu judulna Sebal Tuda karangan Ahmad Bakri. Ieu carpon teh kantos medal dina majalah Katumbiri, majalah anu khusus ngamuat carita pondok kantos medal sababaraha edisinya katompernakeun tahun 80-an. Lajeng carpon ieu teh dimuat dina kumpulan carpon Ahmad Bakri anu judulna Nadran, diterbitkeun ku Kiblat Buku Utama citakan kahiji Maret 2015. Tahun 2016 ngalangkungan ieu buku Ahmad Bakri dileler hadiah sastra Rancage. Sumangga pamirsa urang sami-sami Bandungan carpon karangan Ahmad Bakri judulna Sebal Tuda nyangakeun. Ece, tong teuingeun. Ari kitu, ngahaja-haja abdi teh nyamper ka dieu. Ece tos angkat manten. Da teu terang bade aya nu nyamper. Ka bioskop sanes? Seuceu ungeuk. Gura-giru abdi teh nyusul sukan ka bujeng keneh. Teu kuhan teu. Pi kasebeleun teh. Ari kitu, di laresan parapatan aya barudak bujang tinggal riung. Ari celengkeung teh saurang. Kang kuring rana 3 bulan teu palangan cenah. Dikawihkeun kitu nate nurutan longser geuning ce. Dilieukan teh di sasaha. Moal salah ka aing cekeng teh. Saha tuh teh? Si Atong. Cunihin si eta mah ka sasaha oge. Ka euceuk ge make sokuan di talanan telenen. Marukankeun rek diladenan. Bujang peuheur kitu bari jeung hapa teh. Yey, amit-amit. Palalias teuing cekeng teh ngimpi gede angir mani. Kala kacelengkeung deui. Kang kuring bawa sugan teu aya halangan cenah. Nya kitu deui dikawihkeun. Maknya make hayang dibawa kuno kitu cekeng dina hate. Ari diemut-emut. Lumayan tamakeung. Dikenoran lempang teh bari ngalieukan. Tembong si itu teh ngojengkang. Hag, kabandang sia ku aing. Reg abi teh eureun. Ngajanteng caket tiang listrik ngadagoan. Nurus tunjung sugan teh heueuh rek nuturkeun hanas. Ari taeun sing horeng ngojengkang teh ngadun nyeungeutkeun rokok kana hawu tukang bandros. Geus ngelun mah balik deui we ka batur-baturna. Pi kasebeleun. Si Ece nyikikik seuri. Jengkat gidig we abi teh sebel tuda. Sroga bioskop. Nyampak ngagimbung hareupeun loket. Abdi ge ngiring pasasada koe ngantri. Nah atuh ari keur kitu teh aya kokod ngagarayam lebah kelek. Rek nyopetna nahaon lebah dinya cekeng teh dina hate. Ari lain rek ngodok eta mah. Ngodok naon ai? Mohon eta karesep nu carunihin. Bade digareuwah dicopet-copet ka bujeng teu tega ce. Naha, ka bujeng kareret beungeutna. Kasep teh ce. Lebar dicopetkeun mah mending diarah cekeng teh. Delekan we ku abi teh bari nyingkah. Didagoan bari ngajantang sisi jalan. Mulih neng cenah. Mohon cekeng teh. Mangga atuh dijajabkeun. Mangga cek abdi teh haripeut. Ari dereret. Bedul teh. Tukang beca. Jengkat we abdi teh sebal tuh dah. Ngarep-ngarep nu rek nyopet kala kajol nu kitu. Si Ece nyikikik deui. Pajar kasep teh jika kumaha ai? Kumaha we nu kasep ce? Piraku teu uninga. Kumaha papakeanana? Ari kitu. Kanggo mariksakeun papakeanana. Hoyong terang we. Boa nu cunihin ka Ece di lebet bioskop. Boa atuh. Kameja abu-abu calana blue jean. Leres wae geuning. Ari kitu kumaha cunihinana teh? Tos poek harita teh lampu tos parareum. Ngawitan muter film iklan. Kaleresan gigireun teh aya keneh kursi kosong. Jol nu datang ka penderian talag tolo gek diuk. Ret deui kawas nu hayang sidi kana beungeut. Sakitu poekna teh. Teu lila garayam kokodna teh kana leungeun Ece. Mimitina manyangka nu rek ngarangsadan geulang Bo Ali. Puguh ngahaja ti imah gitu make nu kitu sieun aya nu pangangguran.
Tapi karasana teh bet lineuk garayamna teh. Tuluy ngusapan cara urang ari ngabobokeun budak geuning. Bet ngadak-ngadak sebel euceut teh asa disaruakeun jeung budak, baheud we euceut teh bari mepoek. Dikepeskeun nya ku euceut teh. Henteu. Har, pan saur euceut nyaeta sebel, boro-boro hayang ngapas ngepeskeun. Terus kumaha? Mudun leungeunna teh, ramona dipacorokeun jeung ramo euceut. Lumrah we ari kitu mah cekeng teh. Teu cara tadi make jeung usapan cara ka budak. Keun cekeng teh lumayan keur pibatureun balik. Teu pararugu lalajo teh di babak kitu mah. Teu kaur balas mikiran boga kokod. Usum istirahat berai lampu caang. Bakekok teh. Si Bedul. Si Blujin teh sanes. Si Ahyar adina popotongan paingan cunihina kawas lanceukna. Jengkat teu euceut teh pindah. Sebal tuh da. Kabeneran aya kursi kosong di juru. Gek we di dinya. Gigireun nu di kameja abu-abu calana Blujin. Laras we kasep sakumaha saur ai. Teu samar da caang keneh. Can terang cunihin-cunihin mah. Ret deui si itu teh. Euceut mah jongjon we neuteup ka hareup. Padahal karasa talajak si eta teh cara bandar nitenan kuda beulieun. Antep we. Piraku kudu dilayanan. Kuriak we kawas nu silih delekan. Pas lampu pareum, mimiti tak kokodna teh ngopepang. Teu cara nu tadi kana leungeun. Kana ping-ping ieu mah muruna teh. Ti lebah tuur mimitina mah beki luhur lalaunan yeung maniku kurayeun sieun teuing muru kadinya ka mana ceuk lah ai mah mudun deui takokodna teh kana lebah tuur rada lila eureuna di dinya teh siga ngawahan ngumpulkeun wawanen cik hayang nyaho rek kumaha cekeng teh nyawe ari seak teh hanyat ngaliwatan wates nu tadi nepi kana pongpok pisan ieung jeung beuki teleb deui rampana teh kawas beuki ngawawanen nah aya kokod mani ngubar kitu bendu atuh euceut teh boro-boro bendu pugul getek rek ngagorowok sieun ngaguyurkeun rek dikepeskeun sieun kumaonam da bejana cenah garong oge mun kagareuwah teh sok tuluy nekat. Mun di imah onaman lah haola we meureun. Dikumahakeun atuh ku euceut teh. Teu dikumaha-kumaha, antep we. Sebal tuh da. Si ai nyikikik seuri. Tapi da euceut ge jelema boga karesep boga kacua. Ati-ati sia cekeng teh dina hate. Disered siang ke ka imah. Rek diseuk-seukan pedah naon make kumawani. Bari rek ditanya naon kahayang. Sebal tuh da ku nyalutakna. Nepi ka tamat palias pilem teu ka Bandungan balas mikiran kokod batur. Brai lampu harurung. Kokod itu teh dikejatkeun. Balik ton cek batur-baturna. Hayu cenah. Sing horeng sajajar eta mah baturna wungkul. Jengkat we euceut teh. Sebal tuh da. Piraku kudu ngabringkeun sabatalion onaman. Datang keluar, raung nu ngajakan balik. Taya nu ditemalan. Sebal tuh da. Rajeun teh tukang beca. Si ai nyikiki. Sugan teh abdi wae nu menak pika sabeleun teh.